nu maut goblok. Panjawatan. Leur teu beunang euy. Poe ke tukang nanti itu aya saha pengen jempling duh padahal genah wayah ngiga duh lain aing ngiga mun unu ngendangan tah eta mah genah kadenge aduh genah nuna aduh alah nikmat aduh alah tos siapa mah eta sorasi teh nu bikin ngalakeun nah Aisyah hei genaheun euy kenang mun ngaberebet kitu coba teh disada nah teh surat teh gede-gede teuing wajar gede-gede jadi si budak rombongan di mana itu kendangna nepi ka rame kieu Berlin Group teh Berlin Group robot Berlin urang mana teh robot teh aya budakna nakar si eta geus diuk-diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya datu nyamung si eta mah kumaha kadenge sia budak nakar innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya atuh naon teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang ge lain bapana maot sia nu budak doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuy si anjing nu maot goblok panjawatna naon parah pisan euy watu mungkin sia tina roromeheun maot ya kemana karep sigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok watu lami kene 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajek kabeda-beda teh sate budak teh keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala ngare hampang ka ituna ngur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna aji tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun uduji sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah
siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sate kadeka jong-jongan teh tadi goong halus euy lain goong sate anjing bebaturan sia Leur teu beunang euy. Disangka bener aing aduh. Ampun. Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi. Wah, ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih teh cenah hayang HP. HP wae sia susah atuh nyieun we sate. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Cak, tambah capek. Ai capek masuk di sambal. Cabe, tambah. Cabe masuk di bose. Beca, tambah. Sete. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun tambah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Da urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaan? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Kumaha lamun eleh? Kabur. Atuh moal nyatu urang. Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek? Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Munafik yang menggening diberi rezeki nama dihakan. Ari lapar. Ini geuleuh kasih aing. Ngebon henteu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Apa eta teh ladang ngabega? Ah, teu nyah, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur harare es cokot. Hartana apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah.
eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat belegup teh. Satina kabina-bina teuing. Ngomong ke mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh dulu. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot. Kanu keur bongo. Sarwana goblok. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan gitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek nangapayang cokotan pamanjerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Ayo tepi ka nu baraleki.